Ojek? Mohon ibu. Mereka mana? Ih, mending hayang nyahoe kan urusan batur teh. Hor, kan ibu terek ngojek lah ya. Oh, ada ngojek cek sarek nyaleng. Terus lamun abi teu apa rek ka manana, kumaha nganterkeunana atuh? Makanya anak kumaha, nya make motor atuh emaknya make gerobak. Pan ibu ari apal mah tujuanana rek ka mana? Tadi geus dianterkeun ku abi make motor. Atuh nah hali dianterkeun cerita tadi, malah kahot soblak wae. Pan abi mah teu apal ibu tujuanana rek ka mana? Memangna mana tuh ka tujuan? Ari abi mah teu boga tujuan ka mana-mana, da keur ngojek ieu mah. Otak oge ieu hirup teh sing bener, arah boga tujuan. Teuing ibu liur abi mah. Atuh make ngojek ari lieur mah. Kan butuh duit. Mas ibu ngajak ge kan sajen dong ka abi. Ogot cenah butuh duit, tapi malah nih teh ngojek ke batur. Teu bu, teu butuh duit abi mah. Nah, atuh make ngojek. Rek eureun da ngojekna oge. Nah, Rek nyaleng. pantesannya bala kamu nganterkeun abdi. Geuning mah si keneh ngojek. Kok cenah kamar marak nyaleng. Wah, si gana yo mah rek ngojek bari kampanye. Naon sih bu? Nges satu, rek naon ibu ka dieu? Nyarek ngojek atuh, mah nyarek kada jangkrik. Nyanggeus satu. Bro naik. Nah, tadi tanya heula deh ke mana? Sok manyang ge teh. Malinit ini coba juga kamari. Arek ka restoran abdi teh. Hayu. Mana can pernah nyada hari restoran? Encan. Iya mah. Cobaan atuh dah di restoran lah apal. Embung mahal. Sama mahal-mahalna oge. Mati aku udah ngejual imah tuh. Iya, jadi anak muda mah kudu berani mencoba banyak hal. Karena boga pengalaman. Karena aya caritakeun ke anak icu. Lah. Ulah abang kana cicing di kampung ya. Tika tengah saandaang di restoran. Sekali-kali mah cobaan. Ajak kolot. Areueuh kolotna oge. Nah ke mana? Emang ngalas hulu udah teu beli gas. Bapak gering geus satahun teu bisa walak kaya. Masa bu, bro ayo rek restoran mah dianterkeun. Sakalian abi ge rek dahar di ditu. Kabeneran ti isuk can dahar. Mana dah di restoran? Siapa tuh mikir? Segitu kolot ti dipuh oge. Da angga mah kudu di restoran. Hor ari ibu. Di rumah saya nawe ulah nganggu kana gengsi. Sing karunya ieu ka kolot. Bisa we ibu mah kabatur. Ibu ge nu sarua balangsak balaga segala daang ka restoran. Nah sana nek daang. Ibu rek naon atuh ka restoran? Abdi mah nek kuli. Mana bu? Naon? Duit? Ongkos. Dari mana? Duit atau ongkos? Kapan mayar ongkosnya ku duit meren? Lain ku daun. Emang bisa make daun? Si ibu. Eta mah ibarat mah. Oh, jadi di barat mah ongkos ojeknya bisa make daun. Aku mah tuh. Ting ibu nges. Terpenting eta mah. Atuh teu penting mah segala diomong-omong. Nges buru mana dikeun duitna Abi rek narik deui geus beurang. Eta eueuh duitna oge. Bisa make debit teu atuh? Ya teu bisa atuh bu. Rek kana naon ngagesekna? Kana kewek. Atuh da eueuh duit cash. Ari eta na dompet naon atuh ti kakanu kitu? Lain duit ieu mah. Terus naon atuh? Daun. Naon bu? Rek ngojek. Moal. Terus rek naon atuh ka dieu? Pinjam duit. Nyem duit. Oh, teu boga. Keur nepo naon eta? Iya, nempo jeleman ditangkap ku polisi gara-gara ngajual daun ganja. Memang daun ganja dilarangnya? Ya dilarang atuh. Udah tergolong karena tumbuhan narkotika. Daun ganja mah ibu matak ngaruksa kana sel-sel otak. Pokoknya mah kana sirah teh matak lieur. Nah daun ganja hungkul dilarang teh. Dari daun sampo henteu. Atuh da daun sampo mah beda ibu. Teu matak lieur. Cek saha ye teh. Tadi beurang abdi dahar jeung daun sampo. Ti kayeuna ge sirah lieur keneh. Nanya ieu teh. Loba teuing we meureun teh mah ngadaharna jadi we lieur. Saeutik kadahar daun sampo mah. Ngan peda hutang abdi nu loba. Keur kadahar naon maneh? Iya ngada roti tawar. Beli roti oge meuni kudu sagala ditawar. Maksudna teh rasana. Atuh meuli kudu dirasa-rasa barang beli oge. Sok we atuh aya duitna mah. Ya aing mah. Maksudna teh jenis roti na ibu, roti tawar. Nyaho teu? Nya nyaho atuh. Sagala rupa jenis roti ge apa abdi mah da sok meuli. Nah, tuh ada apal mah. Bari ngomong teh coba tong sok ka mana-mana lieur. Emang namanya saha? Make ngararang abdi gada gidig. Nah, saha nu ngalarang ibu ulah gada gidig? Eta bieu cenah tong ke mana-mana. Ya Robi Karim. Geus ibu rek ngojek mah, rek ka mana? Nek ka toko roti, rek meuli roti tawar. Nah, kan ibu ge meuli roti tawar. Da abdi mah meuli roti ge tara ditawar. Sok langsung dibayar.